sampai Astra Jingga dugi ka nyegrek ulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsi. Ya panutan kalbu bebene pamepe sate bebereh anu geus maneh anu geus ngansik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning ka balenyung cungkang. Impian ayeuna geus jadi kanyataan lain mimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Ya meureun capek milarian kaula karena kaula mah teu bisa sotena puguh awewe. Pondok lengkah awewe mangka. Dinasti kersah yang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigideug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja di negara Kiretna itu kaayaan Asyep Arjuna kaula nuhun katingali bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayeuna mah gesidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da teh nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali ampa nu matak Arjuna make ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya imbal entong barang nu geuli digoreng patut oge hayang Arjuna mah beda jeung ali agrem eta entong make di eta deui wayahna si cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mangka Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaula sabar buru-buru siap sakedap geus aya hal-hal nu bari didugikeun aduh teu kena damang siap ya sabar buru-buru bakam siap hop tobat kita naon ya teruyuk hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang tenyo ieu naon Nyai Wirgini Nyai montong nyai sia dupi pun bojong lu itu agan geuning teh diuk sia Untene teh tiasa ngulem da tiasa resepsi abis teh pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling dupi agan di mana wae atuh dipilarian apan aing teh leungit ali-ali ampa Allah iya ni leungit Pancaroba numutkeun gaib anu katarima yen Pancaroba jeung ali-ali ampa teh dipaok ku maneh ladangna dijual ladangna dipake kawin saur saha gentong make jeung saur saha tegrakeun katigan paeh nepi ka kieu nasib kawin canaon-naon oge geus paeh ini gelis Wirginingsih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakomara nyai entong make jeung nyai tegrakeun kategaan paeh disangka birahi megatkeun pati deui ngirikan si akang bener ke ieu can puguh duliat laksana geus paragat nyawa nya aya parantos takdirna kedah kieu mah mangga hidup abdi kedah kalalakon takdir parantos jadi papasen panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga gunung yayu papatan tata perlayaan bulan 14 teu genek sareng teu menik mumpun tilu jalan gede tatapuan dina sarabat yang abdi ulun kumaha heula tangtong seueur kalpatan anak muga agan jasa ngapunten
kalian abdi yakin abdi teh kumawan tuh naik kena pulang paling masih bujeng hiakan nyaring ngimpi acan teu rumaos agan montong teu di rumah sakit sia kanyataan anak sia biri HS dina lahunan awewe nuhun pun bojo eta hartina sia teh geus kawin ladangna atawa waragad kawin teh ladang tidak ngajual ali-ali ampa jeung pancaroba sanes agan nyaan abdi Bapak, pengen bapak nyaleknya sama bakal jadi nanti, kemana? Hampura, kemana? Allahu Akbar. Kurang ajar siap. Bapak nasi Semar Sidawala Sinalagareng Sisi Tiragen kuaing dibabad kabeh. Wallah. Dipaehan kuaing. Kayaan leuweung jadi alem. Rupa-rupa sasatuan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana. Komo deui aya cahaya anu gilang gumilang lungsur ti awang-awang. Datan niratangan Datan niratangan demane pakulan rana. Widadari pating jerit para dewa pating karosea kawah sandra di muka ngagolak. Ieu teh geuning gara-gara jalma anu tetua teu dosa prihatin nepi ka nandangan pelaya lares gitu. Deudeuh cepot kaula ti alang-alang kumitir Sang Hyang Tunggal aki maneh Allah iya. anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. Oh atuh. He lelemutan anu jauh gerak sunuk nu anggang gerak datang. Gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula. Sae Kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih. Teu sakara-kara. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan anu gulung galang jadi hiji cager. tani akan ngimpi di paehan ku Arjuna gelis. Nyai Pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasiyudana. dupi teh saja. Ai jadi di paehan ku Arjuna na jeus. Itu di akhirat gitu. Pan kari teh akang teh ditung sereng beuteung teh. Alah, bawa itu melikat teh ya euy. Moal teu manalika eta. Nya. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh? Cepot lain malaikat. Cumuh
cing tinggali saha ieu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh apa ka kaula nu mawi henteu sae teh atuna ari maneh satadina sugana mere duit aki ewon kalakuan gitu ayo kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kawan kitu pamangijing urang jeung jelema oge anu salarasna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup teuing bojo direbut batur abdi dipaehan dina zaman kiwari jelema teh tepi ka geus tega kitu teh diperkosa ongko dipaehan ongko parantos teu aya hargaan deui anu memaehan jelema teh lan bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nuranina teh nya nu aya mah hati nu saade bisi maneh teu apa sumuh ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pamegat anak kaula lalaki di mana sakolana ai ngaranna